Anoman perbansana suta ingkang samya ngalaga Anoman lan Anggada pikeun mimpin pasukan Kiwalan Tengen Gunirahangan dika. Hey, ngebrewek. Leuheung ku ngebrewek mah eta geus ngarinat aing we. Ngebrewek teh mereta saya. Halisna teh kaluhur ning bari jigare karontok ko cenah. Ini yang nakolnya yang gini teh. Anggada. Kula Anggada. Awas. Priatna jeung hati-hati ulah samodel dina waktu serangan Patih Prahasta. Loba nu gempar, loba nu ansur, alatan kamuruting ku nafsu. Teu pino. Tenangkeun ayeuna tenangkeun. Nying harapan musuh anu berat ulah dibarengan ku gempeur. Tenang hate, yakin bakal gul urang dina mangsa ngayakeun oko pikiran Patih serangan. Bener. Aya amanat ti Gusti Rama. Naon? Sajabina ti hasi gempungan teh tadi enjing-enjing amanat teh kitu kulan. Naon? Ulah parayun teuing. Ulah arujug teuing. Bilih kitu tak bilih gugur memeh tempur, bilih perlaya memeh perang, bilih pati memeh jurit. Naon teh maksudna? Maksudna teh nyaeta lamun kapiheulaan ku ujug ria takabur ta eta nu kitu nu gugur memeh tempur teh. Ikhlaskeun we, ridokeun. Ancur lebur papan kari tulis oge teu aya halanganna wios da sejarah nu bakal nyatet mah. Mung tetep urang mah aya dina pamadegan nangtukeun bener jeung adil. Nyaeta nyapukeun kabiadaban, kadoliman, kasarakahan jeung kamurkaan. Kitu kulan amanat teh Nun. nun. Sugan teh monyet teraseuri. Ai ka maneh amanat Gusti Rama. Kantenan Kumaha cenah? amanat Gusti Rama ka abdi. Ye. Bisi maneh cepot teu boga kerjajan menta we ka Anoman. Dicakar sia aing. Lah kitu kan. Anoman Ye. bisi bade meser itu kan. Naon? Jipo Menang mau. bae menang naon-naon oge nu penting mah. Burung we Da Anoman memeuli. Sudi teuing doraka teh sia. keur dipake anu ngaku Dikumpulkeun ku abdi mah bos senjata-senjata teh kulaan kangge di museum ke. Da diperyogikeun nya. Tangtu engke teh bakal aya sejarahna ta ieu urut anu, ieu urut anu. Gitu, urang teh kudu liatlah masa depan. Supaya incu putu bakal terangeun. Incu buyut bau jang ngawareng udeg-udeg kakait siwur teh ulah leungiteun sejarah. Nya. Bau urut perang, bau urut naon-naon teh kudu teh. Malahan unggah monyet ayeuna mah kudu mawa ieu. Buku catatan. Buku catatan pribadi. Buku harian. Nya. Tak kitu bisi yang mau bisi poho engke dina waktuna. Tuliskeun catet di mana parantos rengse perang teh. Anu gugurna ku anu gugurna ku anu. Supaya anak incu urang teh apa kana sejarah ulah poekeun. Ulah tina komik wungkul. Kitu ulan. Ye. Anggada karek cenah tadi. Urang mimpin belah kensa. Kalayan katuhu mimpin ulah dia bala tamtama oge para senopati ti gua Kisena. Anu bakal dipimpin langsung ku Kangjeng Rama Prabu Sugriwa Raja Kisena. Tepino.
ansur lebur papan kari tulis daya langanana pikeun nangtukeun bener jeung adil nyapukeun kabiadawan kadiwan kasarakan kamurkaan anu dipimpin ku Gusti Rama hidup Gusti Rama hidup sakitu priyatna maneh ulah hareup teuing akang dek naliti ti awang-awang hayang nyaho geus nepi ka bawah mana musuh pasti bakal aya bejadi bejadi ke dia sakitu aya Bisaan. Jeung hiji we jeung mega teu kaciri anu mah ngageblege jeung mega ngapung teh Rupi Anggada bisa ngapung non tiasa ngapung henteu diajar atuh Ngahina teu bisa ngapung ge teh burungna nyatu kasinggung urang katanya ulah ngaheureyan kapan kabeh oge teteh keur jiwa perang sararea oge jiwa perang melain deui darah bari kasinggung darahnya panas darahnya kade dalah perang darah pron mah tuh awas sing hati-hati nying harapan ayeuna ieu zaman nepi ka kieu nya kaalaman kudek zaman jeung nu ngajamanan teuing ku budak engke mah brak nu matak berak cing ayeuna ti ayeuna keneh tatan-tatan nying hareupan waktu nu bakal datang ayeuna keneh ge geus karasa kritisna masyarakat teh teu di kampung teu di kota ngan saeutik ke hanya kana teh sok paberian demonstrasi jeung ngaruksak pangwangunan nu geus aya teu etis teh kalakuan kitu teh ngomong aya kateungeunah masok salurkeun aspirasi urang da aya tuh burung nyalurnya kan aya penyalurna aya nu bakal narimana nu penting demokratis jeung pancasilais eta supaya dilindungi ku undang-undang gitu heeh